Kanjeng Nabi begitu diutus menjadi Rasul Allah umur 40 tahun, diberilah mukjizat ku Gusti Allah bentukna Al-Qur'anul. Dakwahlah Kanjeng Nabi lalaunan door to door, lalaunan ti imah ka imah, lalaunan mun kapanggih jeung jelema ngajak Kanjeng. Itulah dakwah Kanjeng, diawali ku lalaunan. Kebelah dieuna cek Gusti Allah fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahili. Muhammad, sampai apapun yang terjadi, marah tinggal marah, kehel tinggal kehel, bendu tinggal bendu, sampaikan. Kanjeng Nabi langsung nyampaikan dakwah tabligur risalah, nauhidkeun ka Gusti Allah, nganyatakeun bahwa dirina diangkat sebagai rasul. Teu pamrih Kanjeng Nabi, beurang jeung peuting terus dakwah Kanjeng Nabi. Bersiko tinggi di Mekah teh lantaran budayawan lu luar biasa di Mekah. Karakter orang Mekah teh garalak jeung garanas. Palalinter bahasana. Kakayaanana luar biasa, bangsawan anu kudu dihadapi ku Kanjeng Nabi dengan modal mukjizat bentukna Al-Qur'anul. Ngajakan terus Kanjeng Nabi, mulai anu narurut ka Kanjeng Nabi, nu ngadengikeun ka Kanjeng Nabi teh ti kalangan handap, ti kalangan bawah, ti kalangan petani kecil, ti kalangan tukang angon, ti kalangan kaki lima, ti kalangan jelema nu teu boga pagawean. Ilah nu mulai narima kana ajaran Kanjeng Nabi, kana dakwah Kanjeng Nabi. Tah, eta teh justru jadi pelecehan ku orang-orang bangsawan, orang-orang hartawan, ku orang-orang bangsa intelektual na tinggina. Ieu teh jadi cemoohan. Muhammad pangikut sia teh jelema nu marariskin, nu nuturkeun ka anjeun teh jelema nu hina. Lamun nyages ya utusan Allah, pasti jelema langsung anu harerebat sarugi. Bangsa nu jelema berpikir tinggi, nu nuturkeun ka anjeun. Ternyata nu milu teh jelema kalangan bawah. Ulah loba omong sia mad. Mulai pas kitu Kanjeng Nabi teh, ya Allah. Iya terus bae. Udah nges Kanjeng Nabi dakwah deui. Saudara-saudara sekalian, jangan salah supermi. Aduh, dakwah teh kos gitulah. Lantaran Kanjeng Nabi terus bae dakwah, garieungeun pan jelema bangsawan teh, garieungeun pan jelema hartawan teh, garieungeun pan jelema-jelema nu boga pangkat. Aya eta Muhammad teu eureun-eureun ngajakan bae, emang nyana boga naon sih? Tanyakeun. Coba tanyakeun ka ditu. Tuh dek nanya, jaya hati letik nama sieun kabeh. Jol ayam moy paman Abu Jahal. Cek Abu Jahal siapa dia? Kita lo aing Muhammad ngajakan baik, ngimankeun ka pangeran teka deuleu pangeran lagi. Ajarkeun nyieun langit jeung nyieun bumi. Coba bejakeun. Nyana kekuatan nyana boga naon eta ti Gusti Allah, ti pangeran. Sok haju ngaku-ngaku jadi rasul. Tanyakeun, bejakeun kita ku aing gitu. Atuh aya mandat tim bapa mah dae pulang tuh. Iya Abu Jahal muara jasa. Nu diutus supaya nanya ku Abu Jahal, hiji Nadhr bin Harith, dua Abdullah bin Abi Umayyah, tilu
ku Naufal bin Khuwailid. Coba nanya ka ditu Abu Jahal aing di dia nungguan mal ka mamana aing bari ngopi hanya ka mad aya naon cek anjeun Mang anjeun ngaran Abu Jahal eta ngutus kami maksudna cenah sia ulah sok sacablakna sungut aing ngajak teh sia tu sungut kul masa kikieu mah bae lain gitu ieu ngajakan bertauhidkan Allah ngajakan iman ke Allah ngajakan iman ke anjeun bahwa anjeun teh utusan Allah boga kakuatan naon sih bejakeun ka emang kula boga Al-Qur'an gitu nu Al-Qur'an eta ciptaan Allah Al-Qur'an eta adalah kalamullah anu nganyatakeun di jero Al-Qur'an adalah Allah teh khalaqas samawati wal ardh nu kamari geus dijelaskeun di mimitina bahwa Gusti Allah teh anu ngadamel langit ngadamel bumi katut eusina bejakeun ka mangga ditu bejakeun bahwa Allah ta'ala khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun bejakeun teh sia bahasa kitu menang di mana sih aing ka karek ngadaeng cerita bahasa kos kitu tah jadi penggede urang asana teh bahasa kos kitu teh ti budayawan urang mah teh sareng sih mah nang ti Allah lah susuk bibisaan ciptaan sia meureun man pan aing maca Kangjeng Nabi kula mah maca tilok nulis tilok bisa kos kitu langsung ti Allah nu turun malaikat Jibril eta teh ti Allah bejakeun ka ditu itu Al-Qur'an ieu mukjizat ti Gusti Allah ulah sambarangan guys ya sakitu doang aing nanya kalian yang laporan heula ka Mbah aing laporan kumaha cek Abu Jahal nador waduh ulah waduh sia sojo maluh kitu bahasana ngeunaheun indah jasa eueuh tiba heula ge ja anu kos kitu teh eueuh kadengena asana ngeunaheun kana ceto sia mah kakarak diutus sakitu bae hajum luka ditu sia dipecat sia ku aing kakarak ku aing diutus sakitu coba cak Abu Jahal coba aing ngadengkeun kos kumasi coba ye nu kadenge ku kula mah kieu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Abu Jahal nundutan cak lador bapak moyang urang nundutan ngorejat teh terus kamana terus emang geus anggeus ya heuh jeung ngeunaheun cak Abu Jahal teh tapi sia diulah ararima cek heula tuh tapi bener oge cek Abu Jahal ditilik-tilik eta bahasa sahanya teu puguh bahasa pangeran teh cek Haris teh ai ku urang didengikeun mah memang bener ieu tapi ulah gandeng-gandengnya ulah nembus ya ulah nembus hati aing sebenarnya cek eta teh aing deui teh bahasa kos kita teh bahasa manusia betul sak nopal teh urang iman mah yes ya bah iman sagala anu kamanakeun beungeut aing pan aing teh kokolot lembur aing nya kudu milu ka budak kamari sok sambarangan das dengekeun baheulana
Kanjeng Nabi mah tuh dakwah deui bae. Dulur-dulur kabehan sing hade ulah salah mangeranan. Ulah ka Uza, ulah ka Lata, ulah ka Manat. Sanajan eta pangeran-pangeran anu disembah ku karuhun urang ku nenek moyang urang salah. Pangeran ma alladzi khalaqas samawati wal ard anu ngadamel langit 7 lapis, bumi 7 lapis, wa ja'ala zulumati wan nur, summallazi terus dibejakeun ku Kangjeng Nabi mulai jelema kalangan menengah ara rasul. Tu saya teureun-eureun Kangjeng Nabi teh dakwah-dakwah. Beuki puyang we Abu Jahal. Garieun ingeuh ngadengena ge. Geus. Coba nador. Coba. Kitu Abdullah bin Abi Umayyah. Nobal ka dieu. Coba bedakeun eta ka Muhammad gitu. Lamun nya bahwa anjeunna eta si Muhammad eta diutus jadi rasul, kemudian nyana dibere mukjizat Al-Quran, bejakeun gitu kanyana kahayang mah ditonton gitu turunna ditonton, lamun endek turun deui ayat bejaan urang kabehan urang neuleuh, bahkan diiring ku malaikat ulah loban-loban opatan. Bejakeun gitu kamu. Bejakeun lan nu'mina laka hatta ta'tiyana bi kitabin min indillahi ta'ala wa ma'ahu arba'atun minal malaikati yashhaduna annahu min indillahi ta'ala wa annaka rasuluh. Kami kabehan gitu. Ahli-ahli Mekah, bangsawan Mekah. Manusia-manusia intelek. Cak urang Cisoka mah intelek. Salah ngomong. Nah, moal iman gitu ke anjeun Muhammad bedakeun sehingga anjeun teh didatangan ku kita bener-bener min inilah ti Gusti Allah kadeuleu ku urang kabehan wa mahu arbatun minal malaikati diiring ku 4 malaikat yasaduna anu nyana nganyatakeun bahwa annahu min indillah ya kitu ieu kitab teh ti Gusti Allah nyana nyaksian ngomong kadenge ku urang wa annaka rasuluh yen anjeun teh rasul Allah. Tah lamun bisa kitu kakalak aing iman gitu. Tepan pamenta pohara jasa. Kahiji. Nomor kedua bejakeun ka Muhammad bahwa coba sekali-sekali utusan teh ulah manusia. Bedakeun ka Allah gitu. Antak naon ngutus rasul teh malaikat. Jelema dari jelema deui mah aing mah kos kitu keneh. Komo kos Muhammad bajelema leutik. Coba kitu minta malaikat bae nu jadi rasul. Atawa malaikat turun nganyatakeun bahwa nyana jadi rasul. Kitu bae sih, antak naon ulah hese-hese. Ulah sok haju nyinggung-nyinggung ka urang kabehan. Segala manat uzapan eta mah pangeran. Buh dijieunna depan tina emas, tina batu. Engke mun pangeran maraheun kumaha? Ya kan Muhammad wala sok sambarangan ngomong. Hiji, coba kitab turunkeun, iringkeun ku malaikat, bejakeun bahwa ieu Quran teh abdi Allah jeung anjeunna bahwa anjeunna Rasul Allah. Kahiji. Merekaduana bejakeun gitu. Anu bagus mah mantak naon gitu turun be malaikat nyaritakeun bahwa nyana diutus ku Gusti Allah atawa nyana nganyatakeun bahwa anjeun sebagai utusan Allah. Cung kitu. Bejak turunlah ayat ieu. Sasakalana kos kitu. Asbab nuzul. Barang mantos dipentak ku penggede Mekah, malaikat Jibril turun ka Kangjeng Nabi mawa ayat walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamassuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin
walau nazalna lamun kami nu agung cek Gusti Allah nurunkeun alaika ka anjeun Muhammad kitaban ay maktuban tegas mah buku anu aya tulisanana bentuk Al-Qur'an pikir tosin dina kertas anu lembut anu ipis sakumaha pamenta ahli-ahli Mekah kemudian kunyana dicarekel diusap-usap andai kata kahayangnyana dilaksanakeun turun ti langit aya kadele dicekel kumanehanana kuleungeuna eta teh tetep bae moal iman kajen kukumaha ge lakola niscaya jelema-jelema anu kalalapir mah ngomongna ge moal iman ieu ka anjeun pasti ngomong teh in hadza illa sihrun mubin nyana sakitu deuleu ti luhur langit turun ka handap ditampah dicekel dibuka ku jana dengan kertas anu ipis anu indah dengan bahasa anu indah tetep bae nyana ngomongna teu aya deui mah kitab kecuali sihir Muhammad kos kitu bae jelema teu iman mah boro-boro keur salah keur benerna ge jelema teu sepatu kitu bae ulah oyak Muhammad ulah goyang Muhammad ulah gimbir Muhammad sanajan nyana imbul penghinaan-penghinaan tetep anjeun teruskeun dakwah pamenta tinggal pamenta ulah dikukumahakeun sebab andai kata dibuktikan kahayangnyana Quran turun di langit diiring ku malaikat dicekel ku nyana dibuka ku nyana niscaya nyana moal iman ka anjeun lantaran hatena geus ditutup ku Gusti Allah pasti ngomongna in hadza illa sihrun kahiji nomor kaduana pamenta Abu Jahal jeung berikut para penggede-penggede Mekah teh hayang diturunkeun malaikat coba atuh sekali-sekali utusan teh malaikat atawa diutus malaikat jangan nyatakeun bahwa Muhammad teh sebagai rasul Allah coba turun deui malaikat Jibril mawa ayat wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun Allah alam bimuradi wa qalu cik ahli Mekah laula hala laula di dia teh ngaranna laula tahdid lantaran laula teh cek ahli nahum aya dua aya laula imtinaiyah laula tahdidiyah lamun laula asubna ka jumlah ismiyah eta laula teh laula imtinaiyah lamun laula asubna ka jumlah piliyah asubna ka jumlah piliyah mah disebutna laula tahdidiyah istindak alfiyah dijelaskeun wa bihimat tahdidum mizwahala ala wa aulian hal fi'la nu mantak di dieu ge asupna kana fiil berarti tahdid ieu teh maksudna mah ngagegereh men ta ahli Mekah teh hayang teuing atuh diturunkeun ka Muhammad teh malaikat yusadiquhu nu ngabenerkeun malaikat ka Muhammad coba bejakeun ka Muhammad malaikat teh turun atuh haju ngomong ka urang saya malaikat diutus oleh Allah untuk menyatakan bahwa manusia yang bernama Muhammad itu adalah utusan Allah aja leng kaluhur deui urang ge iman ai kos kitu atuh padi teu puguh teu kaharu sapira anak si Abdullah sapira anak si Aminah budak kamari yatim ngaku rasul aju eueuh nu ngabejaan malaikat bahwa nyana rasul deuk kumaha percayaan urang atuh penghinaan anu luar biasa kakang nu matak lamun ku ari dihina tah ku jawara-jawara sacablakna ngahina ahli Allah memual gimbir setik-etik acan teu kudu dilawan ku peureut teu kudu diciduhan ku kiai Allah nu bakal ngutuk ka eta jelema tungguan tinggal sababaraha waktu bae poe bulan tahun deukeun mun teu ringsak hujan ji itu lah sangat tiba lagi tiok ngalawan wali-wali Allah mah nyanana nu ringsak pokona mah tilok dilawan antepkeun bae emang kunaon gitu ge teu kuat ya nama loba senjatana dilawan cicing bae ngadoa ulah cuan kiai teu meunang ngadoa lantaran ngadoa batal ka kiaianana kakarak diciduhan kakarak diomong kakarak dihina nyana geus kadoa Gusti perih-perih teuing cak Allah can sakumaha sia masa kitu mah atuh
di Ciduhan ge timahna teu datang-datang acan ka pipisia diomongkeun ge sia teu ngadenge sia mangan bedah kabar doang ti batur tapi sia geus kadoa batal jadi wali aing ulah geus bae aya nu ngabejaan ka urang bahwa si anu ngomong-ngomongkeun kitu ka kiai teh anu seri bae urang oh kitu nya geus bae sungut-sungutnya digerakkan atau digerakkan ku Allah urang nang Allah kumaha nya bae geus antep kan lulus Allah sia lulus ya sia lulus mal kebal ge diusir sia ya lulus iya tuh mantap ka Allah bae ulah mun tayang ka jelema kakarak mantap encan dikukumahakeun di Ciduhan ge di imana tih aing mah neuleuh kiai eta keul jasa greget jasa gila aing mah jauh imahna nyiduhan ka kiai teu datang-datang acan antap kan ajunya nana ngomong segala anu antapkeun aya Allah ieu aya Allah men mun tayang mah ka Allah ngan ulah ka ngadoa acanna encana naon mun ngadoa batal sedengkeun lamun ngadoa mah diijabah atuh wali mah pan cak ieu bae Gusti coba bae teu mah dibere struk saeutik bae struk ulah antepkeun bae mah lamun ngadoana Gusti eta jelema nu ngahina ka abdi ai abdina mah dihina teu masalah tapi agama syariat dihina ku manehanana abdi teh pan dibere ilmu ku Gusti titah ngembangkeun syariat ai abdina mah mangga teh teuing sapira abdi tapi agama Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti atuh abdi mah sakieu bae mudah-mudahan bae eta nu jadi musuh teh ku Gusti dibalikeun sing jadi pelopor tah eta kakarak kiai ieu mah lain budak di masih tukang teluh di Banten non aing hayang ngeluh si eta tah berget jasa aing mah jadi untuk tungtung nama kiai ngeluh pan eta aya nu ngandaseatan nya kiai si ngeluh ye tuh kiai ge jelema emang kiai embe wah takur kiai kiai takur ieu sarua ala tong kos gitu ulah kitu deulekeun Kangjeng Nabi dicaci dimaki sugan ngalawan teh di Ciduhan sugan ngalawan atuh henteu keur sujud di tendenan kokotor onta sugan Kangjeng Nabi atuh henteu cek Kangjeng Nabi ge sapira awak atuh engke ge jadi kubur ieu asal awak ngahina ka agama bae ge lamun ngahina ka agama kakarak ieu mah instruksi ti Gusti Allah satungtung can ka agama mah mangga teh teuing awak mah sapira awak tuh urang teu katurutan teh Kangjeng Nabi masyaallah iya laula unzila alaih ay halla kahayang mah budak turun malaikat yusaddiquhu ngabenerkeun ka Muhammad bahwa Muhammad teh rasul tah kahayang mah aing mah kos kitu kunaon nya ngaku-ngaku jadi rasul tapi teu pernah aya malaikat nu nganyatakeun bahwa Muhammad teh rasul Allah belu aing mah bahasa belu teh mana tah belu Tembantek cek Gusti Allah ye Muhammad walau anzalna malakan lamun teh mah kaula nurunkeun malaikat ka maktarahu sakumaha kahayang maranehanana nganyatakeun malaikat teh bahwa anjeun teh rasul kaula tetep bae datang tinggal datang malaikat di mana bae malam yu'minu nya moal iman ja emang keheul jeung geuleuh ka anjeun teh malaikat diturunkan sakumaha pamenta manehanana jeung malaikat nganyatakeun bahwa anjeun teh sebagai utusan Allah utusan kaula tetep nya nama moal iman bae ahli Makkah mah lantaran nu ngajadikeun teu iman teh tilu perkara cek Gusti Allah ka ahli-ahli Makkah teh ka para ponggawa-ponggawa Abu Jahal termasuk Abu Jahal napis hiji dunia anu mah jadi ngajadikeun takabur ka dirina nomor kedua kapangkatan nomor katiluna ieu kemuliaan tilu nu ngahalangan ka manehanana teh maknya aing sugih maknya aing beunghar kudu iman ka Muhammad sedengkeun Muhammad mapan mawa syariat engke ieu teu meunang itu teu meunang sedengkeun dunia mapan kudu nikmati kalazatan jeung kangeunaahanana engke lamun aing iman ka Muhammad meureun mabok teu meunang meureun zinah teu meunang meureun judi teu meunang tak aing teh beusi dilarang kos kitu sedengkeun dunia teh kapan luar biasa nikmatna cak jelema lain ahli Allah hiji
Nomor kedua nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi teh adalah kapangkatan nya pan aing mah gubernur, pan aing mah bupati, pan aing mah camat, pan aing mah lurah, pan aing mah RT. Ini RT baheula lain nu kuari lain, ini mah kerja di Mekah. Pan aing mah RT, pan aing mah RW, pan aing mah RK. Jaro, jore jasa teh jaro. Pan aing mah camat, pan aing mah bupati, pan aing mah sekda, pan aing mah DPR, pan aing mah gubernur, pan aing mah menteri, pan aing mah presiden. Manya kudu iman ka Muhammad rakyat jelata. Kahalangan tah ku jabatanna teu hayang aing kudu iman ka jelema nu teu boga jabatan. Mun endeg ge mun endeg malaikat turun nganyatakeun tah Muhammad eta teh jadi rasul Allah. Aing teu bake heula ngahalangan. Nomor katiluna jelema nu disanjung-sanjung jeung dipuja-puja, dihormati di kalangan Mekah teh lantaran boga turunan, lantaran boga kitu harisma. Ta ieu teh jelema anu mulya boga harisma, sangat harismatik tah eta teh embungeun iman ka Kangjeng Nabi, kahalangan ku kamulyaan anak lantaran mun iman besi engke teu disanjung-sanjung teu dipuja-puja. Etalah nu halangan iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jah horeng datang ka kuari eta kos kitu. Hiji dunia, coba deuleu nu loba dunia. Kakarak naik boga Innova bae ge geus lain deui tingkahna. Kamari mah keur boga Avanza, tulak cangkengna ge masih dicangkeng keneh barang boga Innova mah geus rada kaluhur ka susu. Barang ganti kuari mobil nangis karena CRP ditak-tak tulang cangkeng. Barang ganti deh karena Fortuner diceli. Barang boga baby band manggus kikiwan hese jang tulak cangkeng. Harta dele di lembur orang anu ngadadak sugi. Kemudian anu tadi nama jarayat biasa barang diangkat jadi lurah, dele keadigunganana, dele kata kaburanana. Barang diangkat jadi camat geus embung hiji jeung rakyat, barang diangkat jadi Kapolres geus teu hayang, barang diangkat jadi bupati geus embungeun babarengan takabur berarti. Geus teu ngadenge kana nasehat, barang diangkat jadi gubernur, komo jadi presiden mah berarti jabatan eta ngahalangan kana iman. Kabeladieuna jelema nu dihormati, jelema anu disesepuhkeun, jelema anu dijadikan kepala suku, jelema anu disepuhkeun, dikolotkeun dirinya, dihormati sagala jadi pertanyaan ka manehanana tah eta ngahalangan deui. Embung aing kudu iman ka Muhammad mah. Kana aing mulya, manya nu mulya kudu iman ka nu hina. Datang ka kuari kitu bae. Mantap ke Masya Allah jasa komo di urang mah ieu leuleuh pejabat teh ari sinin ka rakyat baheula mah disindiran teh rada berubah ngagibeg bae mah kuari mah disindiran mah geus teu ngagibeg acan dicarekan ge geus teu ngagibeg kuari mah geus ulah cacampuran. Mantap ke kiai mah geus ngade ulah ngahiji jeung pamarentah lain kudu jadi musuh satungtungnya can bener urang bager bae ngan ulah haju nuturkeun nyana komo nu koneng naon kan nu koneng naon nu koneng cenah de asal kiai asup ka Golkar wassalam intaha wis tutug apa kakiaianana beres geus atawa kiai anu menta proposal anggeus atuh kumaha cenah ngabangun menta ka Allah. Emang haram ulah nyaritakeun haram jeung halalna panjang nyaritakeun nu enggeus-enggeus di mana dibere proposal sumbangan beak kabeh. Masyarakat embung ngaji, santri embung ngaji. Emang haram ulah nyarita haram jeung halalna asal geus disumbang bae wallahu a'lam ruhani naik teu hayangeun ngaji, ilmu tinggal ilmu. Kenyataan bae mah kenyataan. Garut sa Garut, Bandung sa Bandung, Tangerang mah alhamdulillah eueuh, nu kaliwat araya kabeh. Dideuleu ku mata urang, asal disumbang ku pemerintah wallahu a'lam. Embungeun ngaji ka kiai. Geus ulah nyaritakeun haram jeung halal tah mah los bahas ka ditu haram jeung halal mah gede-gede dalil. Loba nu ngahujah ja Imam Ghazali ge ngameunangkeun leg-leg ku sia Ihya. Cek nya mah aing teu maca meureun Ihya. Ya ngameunangkeun cenah Imam Ghazali ge disumbang ku pemerintah malah mah.
terei ku sia malah mah tapi deleukeun ku sia nu enggeus bae teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna Pandeglang saha kiaina Serang saha kiaina Tangerang saha kiaina tinggal 3 deui ge teu sampurna santri nu hiji lehoan bae nu hiji ayo kenyataan deui ulah mah deuk dipake ka bendu ge los tapi aing mah pan karunya jasa ieu ka masyarakat deudeuh jasa ieu lamun geus di lembur eta tadina nyana di naon didengekeun ajian anak kuari geus teu di ajian mah pae meureun ji badak kula ieu bawel jasa bawel lawan ieu karunya tak ka kiai hayu urang babarengan lah sapira proposal kiai pancen dibuka ku pamarentah cokot duitna jadikeun ka jalan ulah di pondok pesantren kajalankeun bae tah kajalankeun beuli split aduk-aduk geus ya mah sakalian bawel ieu lantaran ieu jadi kenyataan 100%. Masya Allah anu kula nyaho bae Tasikmalaya Ciamis Garut Bandung asal geus kakenaanku koneng anggeus intaha wis tutup apa pondok pesantrene heran eta di mana-mana ge heran aing mah heran geus teu nyaritakeun haram jeung halal geus tah mah bisa-bisa dalil mah los tah mah ya Imam Ghazali nu ngameunangkeun ge los tapi kanyataanana di mana bae asal geus disumbang beres mantak ulah hayu urang babarengan hayu ini aja kemana sih aduh kajeun aing mah dipake ka bendu ge ku camat kula kajeun asal ieu urang agama hayu babarengan aing mah kajeun geus gregetan bupati ka aing kajeun heulana aing mah asal aing ulah digeregetan ku Allah kajeun ieu mah digeregetan ge cenah camat lo sombong jasa tah make oce aing disombongan ku camat mah bila perlu camat mah ditikrekeun ku artinya disombongan deui sodaqoh aing mah boga hujah jelema sombongan deui sodaqoh ngaranna ayo guys ieu mah mana hancur je Masya Allah lain lalagaan nih mah komo ka dieu geus anu ngomong tah mah kemari zaman orde baru atuh komo kuari 2 kali orde baru leuwih jahat kuari maksudna ieu sanajan urang pondokna goreng pondokna joreng pondokna dek rubuh mun aya pondok dek rubuh keuna abak lah ulah dibangun ku duit pamarentah ulah nyaritakeun halal haram ulah nyatakna bae insyaallah ilmu gede ku gedena loba ku lobana ah teu bisa disalurkeun mah deuk kumaha ya cek Gusti Allah walau anzalna lamun kaula nu agung nurunkeun malakan malaikat ti luhur langit sakumaha kahayang para ahli-ahli Mekah nganyatakeun bahwa anjeun teh Muhammad sebagai utusan kaula tapi tetep bae anjeunna falam yu'minu teu ariman laqudiyal amru niscaya beres urusan maksudna beres bihilakim rusak sanggeus teh rusak summa la yunzarun moal aya waktu teu dibere waktu teu diengkekeun deui jang tobat jang minta ampuran sebab sakumaha adat Gusti Allah ka umat-umat nu baraheula memeh ahli-ahli Mekah dirusak dina nalika diayakeun pamentana ketika diayakeun pamentana nyana teu iman deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh deuleu umat Kangjeng Nabi Hud deuleu umat Kangjeng Nabi Lut deuleu umat Kangjeng Nabi nu lain-lainna ketika jana menta ka rasulna menta ka nabina dibere ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman dia teu diengkekeun deui ku Gusti Allah sikat habis siksa tidak menutup kemungkinan deui ka
anjeunna kamaranehanana ahli Mekah ketika naon pamentanya nah hayang diturunkeun malaikat kemudian kaula nurunkeun tapi tetap jaga teu ariman jag keheul ieu ka anjeun eta pan berarti ngundang siksa ku aing disiksa cak Gusti Allah mentak moal diturunkeun kita dedeuh jeung jaah ka Kangjeng Nabi sehingga pamenta mun diturunkeun jababari jasad tapi Allah henteu daek nurunkeun nu mentak teu daek nurunkeun niscaya engke mun diturunkeun tetep teu ariman lamun geus diturunkeun teu iman siksa nu aya mentak walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun wallahu alam bimuradihi Muhammad walau ja'alnahu mun kaula nurunkeun ka malaikat laja'alnahu niscaya meureun ku kaula dijadikeun malaikat teh bentukna jeung rupana seperti lalaki lantaran lamun langsung malaikat diturunkeun ka dunia pan moal kuateun manusia maneuleuh malaikat contona Kangjeng Nabi ge pernah menta ka Gusti Allah hayang neuleuh malaikat Jibril nu aslina eta teh begitu Kangjeng Nabi dibere ku Gusti Allah neuleuh malaikat Jibril nu aslina kakarak jangjangna doang ge sabeula gusya eleh Kangjeng Nabi langsung pingsan eta sagede Kangjeng Nabi atuh komo sagede bangsa musyrikin mah kuari lamun turun malaikat ka Cikupa beres kabeh Cikupa rata ujianna Cikupa moal kuat emang kumaha kitu neuleuh malaikat berarti kan lamun kaula nurunkeun malaikat jangan nyatakeun bahwa anjeun sebagai rasul jangan benerkeun bahwa anjeun sebagai rasul kaula niscaya kaula nurunkeun malaikat eta meureun bentuk lalaki sakumaha sok datang ka Kangjeng Nabi bentukna kos Kidahiyatul Kalbi hiji urang Arab nu pangkasep-kasepna Kidahiyatul Kalbi tah malaikat Jibril teh sok ngarupa Kidahiyatul Kalbi ketika madep ka Kangjeng Nabi lantaran lamun langsung bake nu aslina Kangjeng Nabi moal kuateun tah atuh ieu ge ulah nurunkeun malaikat jangan benerkeun ka anjeun dideuleuh meureun ku ahli Mekah moal kuateun pararaeh atuh engke lamun kula ada nurunkeun supaya aman atuh meureun pan kula ge meureun cak Gusti Allah aing nu agung ngarobah bentuk malaikat jadi bentuk lalaki hiji nomor kedua engke walau anzalnahu wa ja'alnahu rajulan lamun kaula nurunkeun malaikat bentukna lalaki jalabun lain lalaki mah moal kuateun ieu atuh lalabasna alaihim mayalbisun atuh saliru engke ieu teh malaikat apa lain mun diturunkeun malaikat moal kuateun niscaya diganti ku rupa lalaki mun kula nurunkeun malaikat ti luhur rupa lalaki atuh engke saliru deui bae cak eta ieu mah lain malaikat di jelema-jelema keneh deuk iraha benerna atuh pasti jelema teu iman mah kitu bae tah Muhammad tetep bae ulah dilingseuh ulah didenge pamenta diturunkeun kitab lain deuk iman ieu pamenta hayang turun malaikat lain deuk iman ieu eta mangan sakadar ngaririweuh ka anjeun lamun nyana ngaririweuh ka anjeun ulah sok milu riweuh anjeun Muhammad tenang bae mentek dibere pangbeberah ku Gusti Allah ye wala qadistuhya bi rusulin min qablika demi yakin nyata geus diguguyonkeun birusulin berbagai rasul-rasul min qablika memeh anjeun samemeh anjeun teh rasul tiap dakwah teh disengserikeun ku kaumna Kangjeng Nabi Nuh disengserikan disengserikeun ratusan tahun Kangjeng Nabi Hud disengserikan ratusan tahun Kangjeng Nabi Yusuf disengserikan sababaraha tahun Kangjeng Nabi Sulaiman kitu keneh Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa termasuk anjeun disengserikan dihina dicemooh lain anjeun bae nu baraheula ge kararitu bae tenang bae lain hiji lain anjeun bae nu mantak paha qabil ladzina sakhiru maka turun menggon ka jelema anu ngahinakeun ka jelema-jelema anu kitu ngalelewe ka jelema anu kitu ngajejeleh ka anjeun maka nu bihi yastahziun siksa anu pernah datang ka jelema anu ngahina
siksa nu pernah datang ke jelema anu ngawoleh ngajejeleh jelema baheula minta ka rasulna saenggeusna diturunkeun ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman nyana tetep ngajejeleh nyana tetep ngahina ku aing diturunkeun siksa ka jelema nu ngahina tidak menutup kemungkinan cek Gusti Allah pakadza yahiku biman istahza'a bika aing ge bakal nurunkeun siksa ka jelema anu ngajejeleh ka anjeun Muhammad. Deukeun ke ternyata bukti ketika perang Badar dicacag Abu Jahal jeung berbagai perang dicacag jelema anu ngahina ka Kangjeng Nabi paehna inting-intingan tah kitulah jelema nu ngahina ka Rasul kitulah jelema nu ngahina ka Nabi kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para wali Allah kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para solihin-solihin engke ge ku Allah dibuktikeun. Janya nama lain dek iman ke Allah ye, lain dek iman ke Kangjeng Nabi ye, lain dek nurut ke para wali ye, lain dek nurut ke para ulama solihin ye. Nya nama emang dek ngari riweuh doang, dek ngari bedan doang nya nama. Dek ngari bedan doang. Kiai kakaler nyana ka kidul, kiai ka katuhu nyana ka kenca. Kiai kudu heueuh nyana ulah atuh terus bae sepanjang masa kitu bae ulah kaget. Satungtung aya keneh jelema leuwih ti hiji pasti kaberesan moal aya tetep penghinaan pelecehan terus bae ngan urangna ulah kaget ge timbul ti ustad nu ngahina timbul ti kiai nu ngahina timbul ti jawara nu ngahina eta teh hakikatna mah deuk ditaikeun pangkat si kiai coba ja itu ge moal ngahina lamun lain gerak Allah mah dek dicilakakeun bae situ dan nu ngahina teh ngan urangna sing teteg bae mentek ge ka santri mah model cek ulama santri mah model ka modelanna naon mimiti dihina ke masantren teh dihina di ortodok Ned sia ka mana mondok aing mah zaman internet mondok pikir ku otak sia atuh lamun endek ge sakola, mun endek ge kuliah, mun endek ge ka luar negeri, ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu, ribet daing meneuleuna. Segala make samping, kopiah beureum. Tas diselek ku sia. Eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia. Nah hina teh. Lamun nyana dihina kitu, haju eureun masantrena kandas tengah. Tapi lamun deuk dibere pituduh ku Gusti Allah atuh aing ngari bedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing deuleuh tuh nu hararebat aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal ku sia geus teger tah berarti tah si Juned teger si Juned mondok bae tapi hatang ka pondokna mah pagon hak-hakan iraha deui sia ku aing dibales sia ku aing balik nyana ka ieu mah ju berangkat teh Ned mondok keneh gitu datang ke zaman iraha sia eureun mondok woi teu mah zaman Ki Benen teu mah kuari mah zaman saha mah nya mondok keneh bae dihina tetep bae mondok 5 tahun 10 tahun geus bisa ku hari mah aya muludan nya nanti tah jadi MC waduh mulai geus tah kadengekeun je si Juna eta tah jam saan ngomongna nya kabeneran Kori nu kunyana disebut teu datang karena Kori tidak datang maka saya akan menggantikan Kori tersebut MC ongkoh Kori wah sakadaeknya nentu bismillah nage bisna di Jakarta himna di Singapura halus parah jasa beres cak masyarakat Jabisan ya eta si Juned tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mau'izah hasanah Kiai Syamsuddin ternyata eueuh teu datang Kiai Syamsuddin tidak datang cak masyarakat siapa Ned
waduh mainnya MC kula kuari mubaleg geus eueuh atuh ayo geus jangan akan jadi mubaleg masya Allah luar biasa tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket kuari batu kadek kudu ngahina teh jeung si Junet eta sasadanya sakumaha kotok jalak budak kabari mah dihina bareng tek bae kadenge mulai penghinaanna lain deui tad kamana tad sial nya cek si Junet dek pondok sia tad geus tad dah bari di ustad tapi ngahina kene tetep pondok deui geus 15 tahun herang pan kadeuleu mancit kopeahna pokoknya kepala KUA meleh megunya guys legeknya guys saya sorban guys nancep di dia masya Allah mulai guys parawan daftar kamari mah dihina kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesa aduh darah datang ka imah bapana Junet aya aya nya indek gegeran dikawinkeun tante atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah tokos lain di mah lagi aya ti lokal luar maksudnya aku dan atuh teu bisa lempar sial cak si Junet ya aya laku kos itu aing aya deui nu belah ditu Junet aya ji umur sabaraha asal geus nanyakeun umur mah berarti mengarah geus aya do genep mah 27 lain di imah ge atuh ja aya kunaon eta karena nyana mah mun kamu mah ditungtun bae sial cak Junet teh ka aing ahina keneh bae aya deui datang nah Junet aya di imah aya nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna anakku lagi di pasantren awe jadi lurahna kadengena makan ngeunaheun tah kadengena ngeunaheun kan teliti heula maksud teliti ke kumaha kieu aya waktunya nama santren eta umur sabaraha kerja nama santren umur 15 tahun aju kuari jadi lurah eta ngalurahan pondok kuari umur sabaraha geus 15 tahun di pondok jumlah 30 kolot cek si Junet aing dikawin nganu kolot deui bae mulai tetep loba nu datang lain deui lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep teu pandang teu kasep lain deui hideung ku hideungna herang kapoe ngan tetap si Junet ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikanna teh nu bawa nu bisa ditanya net eseun kawin bae emang eueuh tanah lain eueuh maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih oh so amat ye atuh aing keur susah mah aing ge keur basi sugih ge itu diajak susah mah engke atuh baradisa aja aing ge susah ieu mah basi aing sugih supaya bisa teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri oh atuh lain deui mulai ku hari kawin teng magahan ku hari amin magahan dunia lain deui deuk nyeun pondok lah tihang hau deuk aya nu nyumbang lurah jangan kecuali besar podoli tambah kos gitu aduh ulah ieu mah pondok mah moal disumbang-sumbang teh kudu ieu mah moal disumbang-sumbang ulah dek dimurnikeun ieu mah sadatangna dek dimurnikeun mulai beda kategeranana lain deui teu loba geus mulai nu ngaromongkeun dah kiai kakarek jadi ustad bae ge sombong kunaon disumbang ku lurahnya mah embung lah moal maju tetep bae aing mah lain maju cek sia cak Allah mulai geus kategeranana lain deui
aju jurik dewone wadah gas udah dipakai tama kiai kos kitu ieu manya kiai kos kitu teh akur jeung urang kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema cada teu kapake ku jelema aing mah asal kapake ku Allah engke timbul sinarna lain deui mulai aya nu paeh digerokeun ditah mandian emang nasib santri mah kitu ieu nasib santri mah mulai geus mandian mungkus mun kaning baheula tilok mungkus ban ngaji di kitab teh pohoan surahna dibungkus sakubahan deuk maistri cak masyarakat kan gitu amatnya ustad mangnya ditegor tad pan mungkus bae si kosi ulah loba ngomong padahal manehna ge mikir emang salah aing ya engke di jero kubur mukana kumaha anu dimaksud teh mukana kumaha eta nu mantek dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorolongkeun kitu salah bantu kan kurang tepat kalau ngomong kumaha aing bae geus atuh pas nguburkeun ustad mana ustad ya kubur teh coba tah buka kunyana hese gunting mulai geus salah ieu salah ieu mungkus kieu mah ieu mah teri ja kos kieu mah biasa mimiti jadi ustad mah kos kitu ditegor ku masyarakat tadi itu emang kos kitu aya nu kitu anu lain kumaha maitna tuh tilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah atuh di kitab lagi loba cara atuh mal eleh ja kiai mah kira jeung nu bodoh atuh mulai kapake ku ari mah rek deuk hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan gede sorana nya gedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangieun Allah dibere ilmuna ku Allah deuk ngembangkeun ilmu nu Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi tak kiai kamari mah kakarak ustad guari geus bade ka mana yai Ki Pudoli ge kamari ustad guari geus kiai geus ada geus kiai nya guari asal ulah kena ama jaki wae tuh geus kiai geus babari nang saha eta janjanana ge teh hayangan di kiai-kiai jateu nitah we budak aing kiai ke henteu nang manusia berarti gerak Allah dikiaikeun kabari mah ustad ge ustad Fudoli kuari geus kiai Fudoli isuk mamanukan artina nang Allah henteu hayang malah mah garieung nu ngadenge buya nu ngadenge mama teu hayang Allah isin ka Allah gede daripada MC kadi dokter desa teka sebut kusi dokter Andes Haji Fadil dokter Andesan sia pecat sia boy tak kabur dah jeung loba atur mah dokter Andes bae geus ulah dibabawa kiai na geus kudu dibabawa usul sangaran Haji Fadil Kiai Haji Fadil teban buya Kiai buya mama Bang Ahmad emang kieu eta kos kitu gede sorangan nya nama ibadah bae maca Quran maca sholawat ngaji ku batur di ustad ke ih sebodo atuh ya teh hayang ieu kamari ieu mah kakar datang mang santri kene mang belah dieuna terus tad nyana terus we terus ngaji kiai kudunya mah terus we ngaji malah izin ka Gusti Allah mulai ya naon eta ya ku Allah diangkat geus moal aya anu bisa nahan lamun ku Allah geus diangkat hese nah kitulah sing teger sakumaha tegerna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu urang babarengan panjerkeun agama Allah melalui taklim luhurkeun agama Allah melalui pengajian di lembur-lembur besi aya ustad kiai bagahan ngaji hayu
arajian ulah hajikeun arajian hayu esian besi aya pondok pesantren di Unggal Lembur anak urang datangkeun ka dinya keuna nyahoon maca Al-Qur'anul Karim keuna bisaeun maca riyad takrib teu kudu jaka jauh-jauh heulanan babarengan ke mun anak geus boga pilihan jakulan geus ngaji amil di dinya hayang pindah ka anu mangga pindahkeun jadi engke hirup suasana teh asal kiaina ulah narima sumbangan ulah jaritakeun haram jeung halal kenyataanna mun tas disumbang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intaha teh kenyataanna seperti eta mantap loba anu gregetan ka kula kajeun aing mah digergetan kajeun asal sing tabah sing kuat agama nu dipikiran tuh ialah lalakon di zaman Kangjeng Nabi ahli-ahli Mekah anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi anu ngelecehkeun ka Kangjeng Nabi ujung-ujung nama engke bakal kena siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala masih berlanjut kul siru fil ardi wallahu a'lam